Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wapres. Alhamdulillahilladzi amarna bil mujahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma girang pangajian anu kusim kuring dipihormat, ibu bapak guru pangaping anu kusim kuring dipihormat, oge rerencangan remaja anu hadir di dieu tempat anu sami kusim kuring dipihormat. Anu hak dipuji mung Allah Subhanahu wa ta'ala. Salian ti Allah teu ngagaduhan hak pikeun dipuji. Kukituna hayung urang sanggakeun pujian urang ka anjeunna. Anjeunna raja, pangawasa, nu pangbeunharna sagala pangpangna. Anjeunna anu masihan urang hirup katut kahirupanana. Anu masihan cai pikeun bekal ngaleutna. Anu masihan otak pikeun ngolah dunia ciptaanana. Amanahna. Oge, anu masihan agama pikeun patokan hirup anu bakal mawa urang kana kabagjaan jeung sajabana anu moal ka eta pilobana. Sholawat miwah salam mudah-mudahan salamna kakocor golontorkeun ka paduka alam anu niti dina jalur anu suci nincak lampah anu pernah nyatana habibana wa nabiyana Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kakulawargina sahabatna mudah-mudahan urang sadaya diangkeun janten umatna anu turut tumut kana ajaran Nabi. Hadirin anu simkuring dipihormat, ayeuna simkuring baris medar hiji perkara anu kacida pentingna dina hiji nagara nyaeta cinta kalemah cai. Kunaon cinta kalemah cai kaasup kana hal anu kacida pentingna dina hiji nagara? Sabab hiji nagara teh diadegeun ku para warga nagarana. Ayeuna tiasa pamiarsa bayangkeun, lamun dina hiji nagara para wargana geus teu mika cinta ka eta nagara, tantu eta nagara bakal hancur sabab tubuh anu ngadegeunana. Tah, lamun urang teu hoyong nagara urang hancur, hayu urang ngaranjatkeun kacintaan urang ka lemah cai ku cara satileuhan ngarah ieu negeri adeg, ajeg, gemah rimpah jinawi. Ninggalkeun keayaan zaman ayeuna, geus teu bisa dipungkirieun kacintaan para warga nagara, utamana para remaja geus ngurangan, malah mah maslatur. Sateu acana simkuring bade tumaros. Saha anu bakal ngeusi jeung mempertahankeun estafet perjuangan agama jeung nagara ieu? Teu aya sanes nyaeta rumaja ayeuna. Sabab kamakmuran sareng keadilan salajengna aya dina puluh rumaja. Syubhanul yaum rijalul ghad. Rumaja ayeuna nyaeta pamimpin dina masa anu bakal datang. Tapi rumaja nu mana anu pantes urang didambakeun teh? Tangtos sanes rumaja anu sok